Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saka B.S. Setiarso. Saya dari kelas 11 akuntansi 2. Saya di sini ingin membacakan carpon bahasa Sunda. Cahaya bentang pating gurilap bulan imut ngeleyen ninggali kuring ker diuk di jendela kamar bari ngaikngak cerik angina ngahliwiri karas tis peting ieu be meni asa endah katempona tapi kunaon hate kuring bet meuni asa ripuh rasa kambek geus pinu na umbung-umbung kuring haying ngambek tapi teu bias meren kusabab kuring awewe jadi naliru kuring leuwih gede tibatan rasa amarah sarebu tanya minuhan pikiran kuring naha bet ibu sareng bapa jadi teu ngawidian kuring ngilu pasanggiri eta teu pirang nga saukur nulis jeung mikir asa ku arareneh leuheung namun diulah keun nana de temen kuring ngilu pasanggiri model anu gutak gitek di katlog kuring gerada kaharitimun kitu mah mung ieu mah aduh parerusing duk sek kuring ngarukup dina simut krok 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 tok 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 teh gugah atos siang kadenge sora idung kuring ngagero bari ngetrokan panto kuring ngaleret kana jam aduh jam 5 kuring reuas henteu biasana kuring hudang sabeurang kieu kuring nangtung tur muka panto bari wegah mun kuring keur teu salat jeung sakola mah meureun kuring moal kaur di kamar sapope arek jadi nyi komar we hahaha kuring kaur di kamar tungkul bari jamedut cukunaon bager me jamedut kitu paok bapak kuring nanya kuring nga saukur imut ngaleye bari wegah neng gelis ibu mah teu ngawidian teh lain ulah tapi ibunya sieu neng kunaon apa neh teh anak nu dipika dede ku ibu sareng bapak jadi matak sieu lamun aya naon mangkani Yogyakarta teh lain tempat anu deket indung kuring ngadeketan bari ramisak cerik hal anu teh bias ku kuring ditempo teh nyaeta nempo ibu jeung bapak kuring ngaluarkeun cimata kuring nangkepkeun indung kuring tur pok ngomong ibu neng moal ngiring upami ibu sareng bapak teh ngawidian mah hampuran neng tos salah paham ka ibu sareng bapak kuring ngiluh cerik nginggak jungcu jung bapa sareng ibu ngawidian demi kesuksesan neng doa ibu sareng bapa aya dina tiap langkah neng kuring binggah kuring janji moal ngecewakan ibu sareng bapa kuring pasti berjuang prak kadenge aya nu ngebreken meja we hujanan sakedeung nisa kuring reuh aya anu nepak tak tak kuring kuring ngereret sam geuing aya naon kuring bingung nempo manehna aya di dieu oge gak apa-apa kok sahehehe manehna imut aduh melucu katinggalna aduh kuring mikir naon sih entong kitu nisa
hayon istighfar sam lain asli orang Sunda mainah katurunan Tionghoa jadi teu aneh lamun panonan rada sipit tur kualitas bodas manehna can rada bentes ngomong Sunda jadi bahasana sakapung campuran Indonesia jeung Sunda kadenge sora adan ngumandang kuring niat arek salat heula bari nungguan hujan sam punten nisa badeh awoh asar heula nya ka masjid kuring ngaleos ninggalkan sam anu katempona rada bingung ngatirkeun omongan kuring be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.